Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman, tapi kadenge ku Kristen, kadenge ku Yahudi benci. Urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi, Masya Allah, wulidal habibu wa khadduhu mutawarridun, dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi, wa khadduhu mutawarridun, hartina percis kos kembang mawar. Kumaha kembang mawar? Kembang mawar teh putih tapi aya bereuman, disebut berem tapi aya putihan. Masya Allah, etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar. Khadduhu mutawarridun, dideulina gersep, mantak awewe kuari nurutan, dimiti dibersihan heula, terus dibersihan aja make hideung heula, bola juga dina terus, kayak mulai di berem-bereman, aja lo bating beremna, kos utas ditinju ku Muhammad Ali, tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi, ya Allah. Wan nuru min wajanatihi yatawaqqu, cahayana anu luar biasa ilah kelahiran Kangjeng Nabi. Mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqqadu, terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae kana mujizu Yusufin ikomisihi. Itu dah naon? Nu talar imah budak dibawa ge. Allah Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat-mujizat Kangjeng Nabi, urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Deui kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusti gering. Gering tibalik. Ieu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cager. Kahebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna. Tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus dibunuh padahal mah henteu, diangkat di sumur, dibalangkeun ka sumur, dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan, dipake kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung neuleuh nu kasep. Pokos urang neuleuh nu geulis. Keur gering panas neuleuh nu geulis cager. Covid neuleuh nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager neuleuh Haji Rusi Covid. Dibalik. Iya beda penyakit teh anyar-anyaran. Ieu kalah Kangjeng Nabi Yusuf. Ieu mah keur carita kieu we. Nyencerikan Kangjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam
cerik teureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teneuleuh. Masya Allah panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana, nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakakna mah Kangjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak. Kuari mah ieu be baju komis di bulan bawa ke abah ka ditu. Di jalan kene masih jauh ka imah Kangjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus ka ambe cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene. Sesengitan Yusuf geus ka ambe beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kangjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu menta hampura ka bapakna. Barang menta hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna. Baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set brai bentak. Mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakkeun jelema nu buta. Di Cilongok aya tanu cager dipakaian sorban ka jerus di buta tetep dibalik tuh Masya Allah. Nah iyalah inkana mujizu Yusufin bikomisi lamun memang mujizat Kangjeng Nabi Yusuf kok komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi. Pohara diantarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipuatkeun kana onta diiring ku penggawa-penggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal. Cik anak buah Abu Jahal ieu rombongan ti mana? Yaman. Rombongan ti Yaman ti mana? Ti kerajaan Raja Habib. Ieu mawa naon? Mawa hadiah. Jang saha ieu? Jang Muhammad Rasulullah. Hei, di Mekah mah nu tenar we lain Muhammad. Ya, bos kula. Saha? Abu Jahal. Geus ieu bilukeun bae bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae. Ih, kula mah dititah lagi ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teu bisa. Mekah mah nu ngageugeuh Mekah, kepala suku Mekah Abu Jahal. Bilukeun jang Abu Jahal bae. Teu bisa cek beuna ieu mah jang Muhammad bae, ribut. Sageuna ribut Abu Jahal lah dipanggil. Abu Jahal ngomong, "Ieu di mana?" "Di Yaman." "Ti saha?" "Kiriman Raja Habib." "Jang saha?" "Jang Muhammad." "Ye." Ieu ngaranna Abu Jahal nu ngageugeuh Mekah. "Enggeus ieu mah jang kula teu bisa." Cek anu ngirim, cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae. Ayeuna ribut, sanggeusna ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya. Kuari mah kieu bae. Cek Kangjeng Nabi ulah hese-hese isuk urang kumpul kabeh engke urang tanya onta lamun eta onta ngomong jang Abu Jahal los jang Abu Jahal tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula. Siap dah Abu Jahal? Siap. Isuk urang kumpul hadiran ku seluruh Arab, seluruh orang Arab. Jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8 ieu teh deuk nanya onta. Beuh eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian kitu langsung datang ke pangeran. "Pangeran, lata wayahna tuh kuari mah ulah cicing bae ngomong." "Ngomong." "Ye, ulah ngisin-ngisin Abu Jahal. Coba tuh mere penerangan isuk onta. Mun ditanya ku kula supaya bisa ngomong.
wah pangeran latak pindah deui nyana Uza kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha tahu haju diminyakan bae teu eureun-eureun malah make purupuyan segala rupa heeh ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun wayahna isuk mun kula nanya onta wayahna coba onta supaya ngomong pindah deui nyana Manat ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba ulah cara ricing bae atuh cakiana ih ku aing disembah sia cicing bae aya nu ngintip goblok da Abu Jahal kono nyarekanan pangeran jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeran ada guys isuk benar-benar kumpul di hadiran ku ribuan manusia pihak Kangjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal langsung Abu Jahal dipanggil coba Abu Jahal onta supaya ngomong nu jelas ieu ti kiriman ti mana kiriman ti mana jeung jang saha coba Abu Jahal langsung ka hareup onta kunyana diusapa onta dedeh teuing nya coba maneh ngomong sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha jang Abu Jahal apa jang Muhammad onta kigan cak Abu Jahal teh coba ngomong ulah ngomong atuh ngomong kieu teh diusapan deui ku Abu Jahal wayahna coba ngomong maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih ieu Abu Jahal ieu teh tokoh Mekah ieu teh kepala suku Mekah wayahna coba ngomong coba ngomong di hadiran ku kabehan ge nu ngaromong kieu bae ngomong moal di onta besi ngomong doang eta onta ulah hohoan ngomong terus we diusapan deui di jam 8 datang ke jam 12 tetep malah ke jam 12 mah hampir diseruduk Abu Jahal hampir diseruduk wah gas Abu Jahal gas bahaya ieu onta marah guys dari bagian Muhammad Abu Jahal geus kasangan isin luar biasa bagian Muhammad Kangjeng Nabi ka hareup onta kulan cak kabehan teh geus bisa kulan ieu maneh ieu titah ka dieu ku saha ku Raja Habib ti mana Yaman maksudna ieu babawaan teh naon ieu hadiah jang saha jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah ngomong onta ngomong Masya Allah Karim karak jelema kabeh kaget lantaran Kangjeng Nabi bisa ngomong jeung onta ngobrol jeung onta Haji Rusdi mah awewe ge ditanya terekeun ngomong eta kurang hadiah puji eta hadiah maka ini roa itu ada asar atuh jangan onta danya awewe bete dek ngomong ka onta pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eueuh jalan datangkan teh iman ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ti mimiti dilahirkeun ge boga kaindahan anu luar biasa di antarana wajahna berseri-seri sinarna nembus kaluhur katingali balerea aya sinar naon sih ieu aya sinar naon sih padahal mah Kangjeng Nabi dilahirkeun sinarna mencuat kaluhur aju mujizat di antarana tadi onta bisa diajak ngobrol ialah in kana mujizu Yusufin bi komisi lamun bae mujizat Kangjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapakna tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad minhu azyadu leuwih tibatan eta dibawa ku Kangjeng Nabi hadiah teh sehingga dibawa ditinggali ku Kangjeng Nabi Masya Allah ternyata emas segede kieu
lain hiji 40 segede kieu di samping emas perak deh dibawa ku Kangjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais ku Kangjeng Nabi diburusutkeun da emas kitu kene sutra-sutrana cek Kangjeng Nabi wahai emas wahai perak wahai pakaian-pakaian sutra anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula kula nampa bunga ku ayan hadiah tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas perak jeung pakaian kos kieu ku ayana sakitu ieu mah lain jang pakaian dunia engke ieu mah di sorga maka wayahna wahai emas wahai perak wahai sutra maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir harita keneh menjadi pasir lamun kanyahoan ku Haji Rusdi ya atuh naona pugu urang mah kesik hayang jadi emas ya Allah ya Rabbi ieu kunaon emas jadi kesik teu hayangin Kangjeng Nabi mah lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye lawangna emas cecekelna emas kursi emas segala rupa emas kuari mah aya kan di dieu ge emas tono tah mah urang Brebes tah mah tah ieu lah di sorga engke mantak di dunia ulah hayang mewah-mewah engke di sorga urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hayang naon engke di sorga geus deukeut sorga teh geus deukeut di hareupeun urang kanyahoan sorga geus deukeut tanyakeun ka RT Jiman paeheula tanyakeun ka RK Patin nya mah geus datang deukeut sorga teh deukeut di hareupeun urang asal dicabut nyawa urang geus ka sorga urang mana meureun urang mana meureun belas euy sia ya sia mah bagianna ka ditu kanu kaencapan tah ieu lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eueuh jalan jang teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mukjizat Al-Qur'an geus ngajelaskeun Bukhari geus ngajelaskeun Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat ke iraha deui kula jaritakeun tadi nama kan ieuran cenah muludan teh endek naon ngaranna berseri lantaran kula kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggel jadi tengah ieu bagian salah sahiji mukjizat geus jelas mukjizat Kangjeng Nabi teh di antarana bulan beulah dua tarurun maca syahadat kemudian tangkal korma lempang ka hareup maca syahadat balik deui deuk kurang kumaha deui masyaallah karim ieu kuari urang diuk di dieu ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi moal bisa hayang nyaho mukjizat ieu tah urang ieu kuari teh keur ngarasakeun mukjizat begitu Kangjeng Nabi lahir ya Allah ya Rabbi jukut jararadi korma ngadadak buahan diala teu beak-beak bubuahan aya eta Kangjeng Nabi lahir urang merayakeun bae tuh cau sok bade naon teh ieu ngarayakeun sakigi ngarayakeun doang komo lahirna Kangjeng Nabi terus geus kieu bae cau nu mana ini berkat tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun ala bae geus tara rimbul masyaallah karim nah ieulah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun henteu aneh emang Kangjeng Nabi mati baheula kos kitu moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki dicaci dimaki dicarekan tetep bae nyana maka Allah moal bendueun wali mah kanu nyaci maki geus riweuheun jelema anu nyeungseurikeun ka wali geus riweuheun jelema anu mencaci maki mangga bae disabodokeun malah dibageuran kara kanyahoan luhurna jelema kiai kitu keneh mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang hajo dihina begitu dihina goblok beureun teu aing kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu jawara mantak Haji Umen nyaho jadi kiai nyaho henteu sebenarnya nah lamun dihina cicing jadi kiai mah tenang ulah ngalawan
keur dicoba ku Gusti Allah. Sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geus sering, nu ngaran diomongkeun mah geus sering, dihina Kangjeng Nabi geus sering. Lamun Kangjeng Nabi na kos kitu, atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu. Mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula, hina heula. Geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina, malah menta panghinakeun atuh aing. Atuh ulah kos kitu mah. Tah kos kitu mah ngaranna blow on. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae, biasa bae. Henteu bendu kanu nyaci kanu makina. Di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia, ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah. Urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi, ulah wakaku tatangga, ulah wakaku batur. Urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan. Tah urang lamun dicarekan ku pamajikan, geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae. Geus carekan urang. Siap. Dagang henteu, naon henteu, kopi malulu, lockdown malulu. Dahar hayang ngojeng henteu. Carekan kan urang Cilongok makan bahasana kos kitu tah. Lain Cilongok ieu Cilongok gandu. Cilongok ieu mah lain kitu. Cilongok lain Cilongok ieu mah sopan. Di dia mah di lembur ieu mah saropan. Bahasa lagi Masya Allah orang dicarekan asa dinyanyian baik kakak ulah gitu atuh dan ginain kos orang Karawang mah mah kalau mau dicarekan ke pemajikan ulah ngomong cicing wes ingat ke Kangjeng Nabi lah Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing baik ke pemajikan akan teu betah datang ke cicing baik sia ceknya ieu mah lain awewe meureun juri gimana cicing dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke ge jana ge keseleun sorangan tah ieu akhlak Kangjeng Nabi wa inna ma bi'us buah itu li utammima makarimal akhlak terapkeun heula di imah tangga salaki ka pamajikan kudu make akhlak pamajikan ka salaki make akhlak kan geunah komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah wah geus nikmat jasa kurang hudang jam 1 atau jam 2 pamajikanna dihudang keneng nah deuk tahajud teh moal oh heuh nya tahajud bareng ka tahajud ka mandi bareng ngala wudu bareng oh kakak jadi imam neng di bandar nah Allahu akbar geunaheun berjamaah jeung pamajikan ngomong mah dibuktiin mana tuh eta mantak kesing hade di orang boga pemajikan teh bisa diajak berjamaah ulah masing-masing masing-masing pemajikan di luhur dia handap mal beres sama Allahu akbar pemajikan kan sok nyingsat nama tuh pemajikan di dinya baru sok ongkong nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta engke aya deui bisa ngobrol jeung maung engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan engke aya deui bisa ngobrol jeung batu engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan endek kumaha teu iman mantak ulah kaget lamun di Prancis kuari dihina Kangjeng Nabi justru kuali di Prancis ribuan jelema asup Islam kewalahan di Prancis presiden lagi lantaran setelah ayeuna dicaci dimaki dihina di berbagai sekolah di universitas ternyata oreganan murid-muridna malah asup Islam sabaraha pemain bola nu asup Islam sabaraha kitu ngaranna penyanyi nu asup Islam sabaraha budayawan nu asup Islam ayeuna ambalayah di Prancis mantak presiden Prancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam aya aturan asup Islam maca syahadat teh sakali 500 urang asup Islam rombongan Masya Allah karim kitu kene di Moskow gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkeun ke penjara disidang deui tembak Masya Allah sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam ih begitu dideuleu urang Perancis kan marancung irungna
umur 17, 18, 20 tahun mereka jilbab kadi rapi asa hayang ka Perancis. Oh maksudnya lain naon. Eta bedek survei gitu kan itu. Atuh kumarancung ngaresep gitu tah. Ya Allah ya Rabbi. Ningali di Moskow di sarua. Di Soviet marancung ngarasup Islam. Masya Allah karim. Bahkan aya penyanyi di Amerika Shirley eta teh kapan 3 tahun nyana teh silem kabar berita begitu muncul ayeuna ya Allah di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran encan kawin di umurnya kakarak 23 tahun besi hayang ka ditu ke Amerika ngan geus dijamin moal daekeun. Orang cerita seputar dua rasub Islam, masya Allah, ya, nah iyalah, naon eta hidayah datang, sinar kangjeng Nabi terus-terusan, ulah disangka teh hihiberan ku ari kangjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama, ieu teh ku ari teh urang teh dihadiran ku kangjeng Nabi di deuleu, ku kangjeng Nabi, aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek kangjeng Nabi, ieu di Cilongok coba barang di deuleu, oh kadeuleu tuh Haji Adang. Tuh Rajib tuh tas tadi, tadi Rajib wah, kadangnya selemur Cilongok kabeh, atuh masya Allah, 2 menit deh pegat asalnya ta, nggak bisa mal narik kurode. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sambil hiburan ku cinta ka Allah, cinta ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu mah ala kadar hiji takziah ka RT Jiman. Nomor kaduana urang ngagungkeun ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan nomor kadua nama takziah sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon urang malam Senin nya urang lanjut ke nyaritakeun mukjizat nu leuwih hebat deui aya hiji awewe bakalna ieu mukjizatna eta awewe teh gering. Masya Allah datang kaletik awakna. Nah, engke geus diobat tadano ge teh cager kene we ke bakal dilanjut di ditu. Ieu rame hujanna. Gitulah para jamaahnya dicukupkeun sakieu urang ngadoa. Ngecukupkeun sakieu. Aya keneh tah lain maksudna acarana. Eueuh doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Ingat amanat maca kulhu 200. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.